Pemerintah Indonesia ngaliwatan Kementerian Kesehatan geus nyiapkeun ribuan tenaga kesehatan pikeun ngawal jeung ngurus kesehatan jemaah haji tahun 2025. Ieu langkah dilakukeun pikeun ngajaga kesehatan serta keselamatan jemaah haji salila ngalaksanakeun ibadah di tanah suci. Total geus aya leuwih ti 1.800 tenaga kesehatan anu dikirim ke asup dokter, perawat, apoteker, serta tenaga non-medis lainnya. Tenaga kesehatan yang dikirim dilatih khusus pikeun yang harapan kondisi di Arab nu beda ti Indonesia. Pemerintah oge nyadiakeun mobile klinik jeung ambulan nu siaga 24 jam. Hal ieu diperlukeun pikeun nyumpuanan kebutuhan kesehatan jemaah nu mindeng gerak ti hiji tempat ke tempat anu saja. Pikeun leuwih ngadeuketan informasi nu aya di lapangan, tim wartawan tos ngalakukeun wawancara jeung salah sahiji jamaah jeung tenaga kesehatan nu angkat ka tanah suci. Nu kahiji aya Widi salaku reporter nu bade ngawawancara salah sahiji perawat nu pernah jadi tenaga kesehatan tahun 2023. Hampunten Ibu, kuring nyungkeun waktos Ibu sakedap kanggo wawancara jeung nanya-nanya. Mangga. Anu kahiji kumaha mekanisme pikeun nanganan jamaah haji anu priyogi bantosan nalika ngalaksanakeun ibadah haji, Ibu. Janten salami abdi sareng rerecangan abdi di antawisnya naeta aya hiji dokter sareng hiji perawat. Masihan nomor kontak telepon sareng nomor kontak WA ke grup jemaah haji. Tah nalika jemaah haji aya anu ngabutuhkeun bantosan tenaga kesehatan, misalkan aya anu gering gitu tah, tinggal ngontak petugas kesehatan. Gitu Ibu. Terus anu kadua dina hiji kloter haji eta teh sabaraha tenaga kesehatan nu angkat sareng kumaha tugasnya dibagi-bagi. Tah dina hiji kloter teh kan sakloter teh aya kirang langkung 400 jemaah ya. 400 jemaah eta teh dikelola didampingi ku 3 petugas haji. Di antawisna nyaeta 2 perawat, hiji dokter. Tah ngabagi tugasna nyaeta misalkan anu hiji jagana atanapi dinasna di klinik, anu hiji di hotel di ponokan. Nah anu hiji deui tugasna nyaeta ngarujuk jemaah haji anu memang teu tiasa ditangani di klinik hotel atanapi di klinik namina teh klinik KKHI. Nu terakhir Ibu, naon wae tugas utama atau tugas kesehatan nalika jamaah haji. Janten tugas utami petugas kesehatan haji yaitu mendampingi jemaah haji anu bade ngalaksanakeun ibadah haji. Tah lamun misalkan aya jemaah haji anu misalkan butuh pertolongan, misalkan kedah diinfus nu dehidrasi anu kekurangan cairan, tadi dinya tugas utama petugas haji teh selain mendampingi jemaah haji dalam hal kesehatanana oge jemaah haji anu priyogi bantosan dina masalah kesehatan, petugas haji selalu siap membantu supaya jemaah haji bisa lancar ngajalankeun ibadah hajina. Ya atuh Ibu, sakitu we ti simkuring hatur nuhun Ibu. Ya, sami-sami. Terus aya Elmiar nu bakal ngawawancara mantan jemaah haji tahun 2023. Nuhun Padil janten semboring nuju sareng salah sahiji narasumber anu diwawancara secara daring nyaeta sareng Ibu Ai anu salaku mantan jemaah haji tahun 2023. Insyaallah kanggo penanganan kesehatan jemaah haji itu langkung penting pisan neng kanggo di makan-makanan seperti ibu anu panyabata kitunya ke panyabat anu rada akut lah, tapi alhamdulillah ku sigapna penanganan di kesehatan alhamdulillah ngabantos pisan neng. Karena ibu mah kitu ibu ngaraoskeun anak ibu anu akut panyabata tapi begitu sigap gitu penanganan banglakian itu perawat anu pada kuneng haji rombongan 3 antek itu alhamdulillah ku ibu mah karaosan manfaatna. Kesana teh namanya Bu anu disampaikan kangge kesehatan jemaah kangge tenaga kesehatan jemaah haji anu kapayuna persiapan namanya kanggo petugas kesehatan mah anjeunna cing laras sehat. Laporan ti simkuring
Hatur nuhun, kuring pasikeun deui ka rekan Fadil. Kalayan segala usaha jeung persiapan nugas dilakukan pemerintah ngaharepkeun jemaah haji asal Indonesia biasa ngalaksanakeun ibadah kalayan nyaman, aman, serta baik deui ka tanah air dina kaayaan sehat walafiat. Tenaga kesehatan anu disiapkeun oge diharepkeun bisa janten garda panghareup dina ngajaga keselamatan jeung kesehatan para jamaah di tanah suci. Tetap sakitu wae, Abdi Fadil.